pertama kali ngajak si Hana ka sawah bade ngalatutut sakalian bade dikontenkeun can ge acan tripod ngajungkel 2 kali keur mah HP alus hayo dikalah nyium kotakan. Ieu teh karek oge rek diuk indung teh si Hana gegerowan wae maja teh mama hayu urang ka sawah ngalatutut. Nya eta si Hana teh kekeremengan hayang tutut ningali dina kobak aya sakedik ku bapana teh nya hayo kala dicariosan ngajak mama ka sawah. Nya atuh kapaksa indung teh langsung we ngadangdanan cing buni abeh teh digegerengit keun we si Hana masih tah jeung bapana tamahana make ngajak ka sawah tuda. Ieu teh sawah nama caket ti bumi oge katingali cuman nya eta dan nanjak sang dimales di ka sawahna oge. Nu matak males nama da ieu teh sawah kolot sabenerna mah lain sawah abdi. Ieu teh sakalian refreshing we ka sawah dan teu diajak jalan-jalan tuh geuninganan si belanggeng ngilu nu nutur. Alhamdulillah ieu teh cuacana teu panas teuing mun ceuk kolot mah haleungheum cenah. Tah geuninganan karek-arek nyen video teh gudubrag teh geuninganan HP teh murag kana kotakan. Tuh geuninganan tripod na ge nepikeun ka barelo kitu. Si Hana mati kajauhan teh kas cakakak ning seurikeun jeung bapana. Nyantos ulah ayeuna mah urang lanjut we ngala surawung ieu aya surawung sakedik jang naon we pamitos aya mangke di bumi. Kuatkeun kabar lalaki geuninganan sawah nage da meureun teh kacabak si bapa hungkul nu ngurus nage saurang meureunan teh kasiwer. Tuh geura abahna menikat ka kadean cenah kade budak meureunan sieun ti gede burusnya meureun ka incuna nya. Ningali belah dieu teh teu aya lalap-lalap acan. Alhamdulillah ning kabelah handap mah aya ning tuh mendak jonghe. Ieu teh jonghe lalap kesukaan abdi. Ieu teh dicoelkeun sareng sambal tomat enak sambal tarasi komo. Tuh geuninganan meni mararontok kieu kan hanya kalna we tos aya karembangan. Tapi wios we lah ku abdi di alawe dengkin dipilihan deui di bumi urang petikan we heula ayeuna mah cabutan. Da geuningan aya keneh daun pucuk-pucukna anu sae. Abdi teh karek kainget nya anak gunting sakalian we ku abdi teh diguntingan akarna sareng kembangna. Pamiarsa aya nu apal teu kana jonghe. Ieu teh enak pisan sarengna deui ieu teh manfaatna seueur pisan kanggo kesehatan teh. Matakan abdi mah pami ka Serang teh sok milarian jonghe. Ieu teh salian teh enak tiasa oge didamel dong. Yeh geuninganan tu tripod na ngajungkel deui. Untung we teu kana kotakan deui. Nyantos we lah sambung deui videona di part nu kadua.